Aya hiji hikayah hiji carita di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dina waktu harita eta Umar bin Abdul Aziz teh ngutus tentara ke negeri Rum atawa sok disebut ke negeri Romawi li ajlil ghazi. Karita teh keur perang. Tapi ieu lain ek nyaritakeun paperanganana, ieu mah nyaritakeun tentara muslim anu ditewak, dipenjara, diboyong, dikurung ku raja Romawi, ku kaisar Romawi. Lain ngan saukur ditewak eta tentara muslim jumlahna teh aya 20. Lain ngan saukur ditewak tapi ku raja Romawi teh ek dititah asup kana agamana. Maka harita teh dibawa we ka lapang, digana mah lapang teh jiga stadion. Sebab jangan di Romawi mah usum kolosium, jiga stadion bola di lalajoan ek di lalajoan ku para masyarakat Romawi harita. Akhirna tina nu 20 dicokot hiji harita di lapangan. Ditanya ku raja Romawi, ditanya diajak ngobrol. Cek raja Romawi ka eta tentara, indah kholta lamun asup anjeun fi dini kana agama kami wasajan tajeng lamun sujud anjeun lisonami kana patekong ajalu kama karek ngajadikeun kami amiron kana pamimpin fi baldatin di negeri di negara azimatin anu gede. Cek eta raja Romawi ka tentara teh, lamun anjeun asup kana agama kami daek sujud kana pangeran kami patung teh apa teh, maka anjeun ek dijadikeun duka bupati, duka gubernur, duka camat, duka kubu. An asana moal mungkin ari RT. Anjeun ek jadikeun pamimpin di hiji negara. Tah eta tawaranna. Tapi wa ilam tadkhul jeung lamun anjeun tasufi dini kana agama kami aktulu kama karek maehan kami ka anjeun wadrib jeung ek neuteu kami unuq ka kana punuk anjeun bisae piku pedang. Tapi anjeun lamun mung asup kana agama kami maka anjeun ek dipaehan. Malahan dipaehan lagi disebutkeun arek diteuk-teuk punuk anjeun, dipisahkeun hulu jeung awak anjeun. Kumaha jawabana cek tentara? Raja, kami mah cenah moal ngajual kana agama kami ek ditukerkeun ku dunya. Sok sanajan tawaran raja teh jigah anu alus, jika nu bakal jeneng bakal bunga, tapi kami mah moal ngajual agama kami ditukerkeun jeung nu karitu. Mung ting teu hayang aing geus kudu kaluar ti agama Islam ngagugu kana tawaran anjeun. Atuh kusabab eta jalma eta tentara muslim nemalana kitu pa amaro maka marentah we eta raja teh ka algojona. Marentah kana supaya eta tentara muslim teh diteuk-teuk dikadek beheung. Teu lila langsung dikadek tah eta beheung tentara muslim. Barang beres dikadek kitu eta sirahna teh teu cicing, kalah muter di eta medan lapangan, muter. Lain ngan saukur muter tapi eta sirah anu geus lesot tina awak teh ngaji maca Quran ayat anu dibacana kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Geuning au dibaca lagi ayatna teh alus geusina.
Eusina nyaeta ye nunjukkeun eta si tentara anu geus diteuk-teuk beheungna teh dipikarido ku Allah jeung bakal asup kana surgana Allah pan wadkhuli jannati. Eta buruhan ti Allah kusabab naon nyekel kana agama Islam teu kabita ku tawaran raja. Kusabab kitu fagoldoba maka keheulun maka bendu maka amek maka murka eta raja Roma. Keur amek kitu dicokot deui hiji tentara nu kadua sarua eta ge dititah asup kana agama manehanana. Lamun asup dibekimar anjeun ek dijadikeun pamimpin daerah anu. Ceuk nu kadua teh, raja tong loba ngomong. Tong loba carita gancang teuk-teuk ya beung aing. Teuk-teuk beung aing kami mah moal teu sudi kudu ninggalkeun agama Islam. Kami mah moal ngajual kana agama kami ditukeurkeun jeung dunia. Sok gancang teuk. Lah rajana amek langsung dititah agonya neuk-teuk beuh. Diteuk-teuk tah langsung tentara nu kadua. Tentara nu kadua ge sarua muter sirahna geus lesot tina awak. Lain ngan saukur muter tapi sarua ngaji Quran. Ayat anu dibacana kieu Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Sarua ieu ge eusina teh geuning alus ieu teh ayat anu dibaca teh. Fahuwa maka itu jalma eta fi 'ishatin aya dina kahirupan radiyatin anu dipikarido fi jannatin di surga aliyatin anu luhur. Kutufuha anu buah-buahanna eta jannah eta daniyatun anu dareukeut. Ieu ge pisurgaeun ayat anu dibacana ge alus geusina. Ningali tentara Islam nu kadua sarua kieu kayana raja beuki amuk. Raja beuki ngamuk nyokot deui tentara nu katilu. Nu katilu pas ditanya sarua pertanyaanana nitah kaluar tina Islam asup kana agamana eta raja Romawi. Anu katilu mah lacut jelema hina murtadin, jelema murtad kufur. Beres ditawaran kitu ku raja lain nolak tapi narima. Lain mah nolak tapi narima. Cek raja anjeun lamun asup kana agama kami ek jadikeun pamimpin di hiji daerah. Mangga raja langsung mayhana ngaikrarkeun diri kaluar tina Islam milih kana tawaran eta raja jadi pamimpin di hiji daerah. Akhirna raja nitah ka wazirna ka patihna ka penasihatna supaya gancang ieu bikeun tah tuduhkeun di mana mah anak jadi bupati atau jadi gubernur tuduhkeun di mana. Cek penasehat raja teh. Raja hapunten Allah waka dipasihan urang coba heula cenah ayeuna bener ieu teh jelema teh arek asup kana agama urang. Ek ninggalkeun agama Islam bener cenah ieu teh. Sok atuh cek raja teh ka patihna ka penasehatna. Sok atuh ku anjeun coba. Ayeuna dicoba dititah we eta tentara anu katilu. Lamun anjeun bener-bener kaluar tina Islam milukan agama kami sok ajaran cokot babaturan anjeun terus paehan. Eta si tentara anu katilu teh bener dicokot babaturanna terus dipaehan. Nunjukkeun yen manehana bener-bener kaluar tina Islam. Nunjukkeun manehana arek satia ka kaisar Romawi ka raja Roma. Wah atuh-atuhkeun raja. Ayeuna raja ngomong deui ka penasihatna sok gancang toila gancang bere tah si ieu kakayaan, bere harta, bere awewe, bere dunia, jadikeun ieu pemimpin di hiji daerah. Cek penasihatna ka raja, heula tuan raja asa teu masuk akal cenah ieu teh. Teu masuk akal kumaha? Cenah ieu manehanana wani maehan babaturanna. Babaturan salemah cai, babaturan sanagara, babaturan salemur, babaturan saagama kamari tadina tapi manehanana asakot ku tega maehan ka babaturan deukeut salemah caina dipaehan komo urang buah-buah itu jelema teh bakal jadi pengkhianat engke lamun ku urang dijadikeun pamimpin tuan raja atuh rajana teh da
percaya ke penasehat. Langsung raja nyokot keputusan, lamun kitu mah tuh keuni tong jadi dijadikeun pamimpin, tong jadi dibere harta, tong jadi dibere wanita. Sok ayeuna ieu sarua jeung nu tadi paehan deukek beuheungna. Nitah ka Algojo, ku Algojo teu lila langsung dikadek hulu. Lesot eta hulu, misah hulu jeung awak. Tentara aya anu katilu anu murtad ge ternyata sarua. Beres lesot sirah tina awakane sarua ngaji. Ayat anu dibacana kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul azab. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul azab. Afa anta tunkizu man finnar. Eta ayat anu dibaca. Anu meureun eusina teh keur jalma jeung tengker tentara nu katilu teh eta eusina teh yen nunjukeun yen tentara nu katilu teh bakal disiksa, bakal pinarakaeun. Kunaon? Kusabab manehanana rela ngajual agama milih dunia. Tungtung nama agama tina Islam, tina agama Islam kaluar dunia teu meunang, di akhirat rugi salilana, manehanana disiksa di neraka abadan salilana saineng-ineng salawasna. Tah kitu. Tah eta cerita hikayah tentara anu dua mah istiqomah nyekel kana agama Islam sehingga ku Allah diberi ganjaran surga. Tapi nu hiji mah ninggalkeun agama milih dunia, tapi agama keluar dunia teu meunang manehanana di akhirat di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab.